Para mitra mangga urang lajeng gede dongeng anu judulna Karaman di Karang Kamulyan. Ayeuna teh nincak bagian ke-13 para mitra teh karaosnya. Terus 3 bagian ke-13 we atuh. Atuh para mitra anu mulia anu nuju ngabandungan dongeng ieu teh terasna tina Padepokan Sebaraga kitu. No panjenengan peran-perana para mitra nu kagungan perana masih kira eta kene kitu. Namun aya paros aya artos nama parantos tiwas sering saja bina sareng aya tokoh-tokoh enggak pada muncul dina lalakon Padepokan dina lalakon Karaman di Karang Kamulyan neraskeun lalakon Padepokan Sebaraga. Seueur anu mundut dongeng ieu para mitra kumargi kapungkur gantung denge cenah. Gantung denge eta Padepokan Sebaraga teh kumaha cenah tuluwina atuh. Tah diteraskeun kana Karaman di Karang Kamulyan. Mangga atuh Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Karaman di Karang Kamulyan karangan Rayi Salira dina bagian ka-13. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari carios nyambung judulna Karaman di Karang Kamulyan. Ieu dongeng para mitra karangan Rayi Salira. Rayi Salira dina bagian ka-13. Sumangga para wargi dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna Karaman. Karaman di Karang Kamulyan karangan Rayi Salira dina bagian ka-13. Akhir bagian ka-12 urang sami-sami ngabandungan harita basuntama marentahkeun ka nu genep urang teh para wargi genep urang warga Karang Kamulyan nu parantos di ngabantuan ngurebkeun layon-layon teh. Upi parentahna teh sanesna para mitra sadaya sangkan warga Karang Kamulyan dikumpulkeun kitu. Mangga kumaha terasna dongeng. Atuh ieu dongeng kasangakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Carios nyambung judulna Karaman di Karang Kamulyan karangan Rayi Salira dina bagian ka-13. Mangga dongeng urang lajeng deui. Para wargi sadaya genep urang warga teu bisa baha kana parentah Basuntama. Lantaran sieun dipaehan ku Basuntama nu tetela kejem jeung telenges kabina-bina. Da puguh ngaranna ge Rampo Gerot Basuntama teh atuh para mitra. Teu mangkuk sababaraha lila kadang warga Karang Kamulyan geus karumpul di hareupeun bale pakuwon. Lalaki awewe kolot budak teu tinggalieun aki-aki jeung nini-nini. Nu sarua kabeh para mitra sadaya sina kumpul di bale pakuwon. Sanggeus kumpul kabeh poke Basuntama cacarita. Kadang warga Karang Kamulyan masing diregepkeun ku Aradika kabeh. Yen ti mimiti detik ieu, ti mimiti menit ieu, ti mimiti jam ieu, ti mimiti poe ieu nu jadi kubu di Karang Kamulyan lain si diparangin. Tapi kaula pisan jeung kula nu kiwari nyekel kakawasaan salaku kubu di Karang Kamulyan. Kula nu boga hak pikeun mere parentah ka Aradika kabeh. Jadi Aradika kabeh kudu ngarti ka kula. Lantaran kula geus jadi kubu, omat sarerea kudu ngagugu sarta tunduk kana parentah kula. Lamun hayang salamet kitu ge, kumaha kaharti ku Aradika kabeh? Cek Basuntama bari ngabagi reret ka warga sakumna anu karumpul harita teh para mitra sadaya di balai desa. Bari jeung eta nyaritana teh tog moal dina harti henteu malapah gedang, teu make tata basa numerna, sokomo make basa diplomat. Atanabe cenah masebak
ngulitik mah seperti politikus mangsa kiwari nyada puguh rampog sapopoena haok polotot sahaok kadua bedog atuh puguh we jadi pantes lamun nyaritana sugal saperti kitu sakabeh warga dayeuh nyarebut kaharti tapi kitu age ukur dina biwir sedengkeun hatena mah kacida teu panujuna lantaran geus nyaho saha aribah suntam warga sakumna kabeh ge ngarasa kalengitan ku ayana eleh jajaten mama kubu Arya diparangin anu kacida wijaksanan geus bisa kasawang ku sarerea yen dina waktu kahareu kana tangtu kaayaan dayeuh bakal harengheng da dipingpin ku jadug rampog anu kacida telengesna geus bisa kasawang yen karang kamulyan nu tadina ayem tentrem turta matak pikabetaheun bakal jadi dayeuh nu sangar tur pikainggiseun da puguh nu mingpin jauh tina kecap wijaksana sok komo ngarti kana kahayang warga nu tangtu basuntama bakal sawenang-wenang dina nyieun aturan jeung parentah padu keur kasenangan dirina bungkul kitu diantarana para mitra anu mulyakeun urang tinggalkeun heula kaayaan di Karang Kamulyan urang teuneun dihaneuleum sieung urang tunda dihanjuang siang paragi nyokot ningalkeun mangsa datang urang samper deui kumaha geletuk batuna kecebur cain mangsa datang urang guar deui kumaha dina seuh-seuhanana urang tinggalkeun heula kaayaan Bah Suntama nu keur ngumpulkeun sakabeh warga Karang Kamulyan kiwari urang ngajugjug heula kahiji patempatan nyatana hiji tempat nu kasebut pasantren nu aya di Lemah Campaka nyaeta pasantren tempat Mama Ajengan Galung linggih di dinya katempo Mama Ajengan Galung teh keur mencrong ka mamaku nu dina kaayaan teu sadar Mama Ajengan kakara beres ngaluar-luarkeun jarum racun nu narancep dina sakujur awak mamaku Arya diparang katempo Mama Ajengan meniru menghap bangun ucape taarna katingali renung ku kesang kawastas ngaluarkeun tanaga nu kacidarosana katempo gigireun mamaku aya lebu nu horeng si mana horeng eta jarum-jarum racun anu barubuk sabada dikaluarkeun ku Mama Ajengan Mama Ajengan Galung nempelkeun dampal panangan kana dada mamaku geus kitu tuluy disasar sing sakura cenah para mitra urat-urat dina dada mamaku meni apik pisar harita teh Mama Ajengan nyasar urat-urat getih nu aya dina dada mamaku memang para mitra keahlian di Mama Ajengan teh diantarana bisa nyasar urat-urat anu memang diperlukeun teh katempo para mitra sadaya atuh panangan Mama Ajengan harita meninga geleser nyurudut barang geus kapenak urat-urat anu di teangan teh delila borolo mamaku utah getih menila lamaran para wargi sadaya buru-buru deh cek Mama Ajengan bari ngareret kalawang dapur delila katempo saurang jajaka horeng eta teh santri na Mama Ajengan anu katelah ki urip bangga Mama ieu caina Mama pokna bari nunda cai dina baskom gigireun Mama Ajengan gek urip diuk teu jauh ti Mama Ajengan bari mencrong ka mamaku nu tacan keneh sadar kop Mama Ajengan teh harita teh kana sapu tangan tuluy dianclomkeun kana cai
sarta dipakai ngabersihan getih nu aya dina pipi mamaku. Dina kaayaan kitu kadenge sora nu keketro kana panto ret mama ajengan ka urip bari pok cumarita. Coba tempok hareup. Kamu saha cenah teh? Cek mama ajengan. Mama. Cek urip tuluy hudang sarta muru panto hareup. Barang berai panto dibuka sarta breh katempo. Tiru urang jalma nu horeng si mana horeng. Santana jeung Santini. Obe ibu kubu geus aranyog kadi. Ay, geuning hidup. Yap kadarieu. Kadarieu yap kadieu. Cek mama ajengan. Harita teh para mitra sabada sidik sahanu datang. Sapsup tiluanana arasu. Sarta langsung muru kanu keur ngalempre. Nu sidik teh mamaku Arya Diparang. Ama? Aduh, ama. Harita ibuku ge ngagoak para mitra. Sabada Santini nyamperkeun bari ama-ama. Santini jeung ibuku bubuhan hate awewe sok gancang pisan kaeuntepan ku rasa sedih. Nempo mamaku ngagoler bari sakujur awakna semututung. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para wargi sadaya mangga dongeng urang traskeun deui carios nyambung judulna Karaman di Karang Kamulyan. Ieu dongeng rekayasana Rayi Salira dina bagian ka-13. Ningali ibu kuwu jeung Santini semugeun peura malah harita ge ngadeuketan ka mama kuwu Arya Diparang. Lajeng mama ajengan cumario. Keun heula ulah waka diganggu karunya. Keun heula nyanyi keun ulah waka diganggu. Cek mama ajengan satengah ngabedol leungeun Santini jeung ibuku. Mama, tulungan pun bapak teh mama. Cek Santini ninghat mentrong ka mama ajengan galung. Sedengkeun ari Santana ukura neuteut ka mamaku di barung ngarembeng cimati. Mama ge keur ditarekahan. Keun sing tenang we, ulah gugup teuing. Sok ayeuna pindah heula tah. Keun, urang pindahkeun tuang ramana ka kamar. Cek mama galung. Loba carita mamaku tadi garotong ku Santana jeung urip. Dipindahkeun ka kamar. Geus kitu mah mama ajengan galung ngajak ka sarerea karohangan hari. Gek mama ajengan diuk dina samak tuluy sarerea nurutan dariuk dina samak hareupeun mama ajengan. Kumaha kayan pun bapak teh mama? Biasa katulungan deui atanapi henteu. Cek Santana bangun teh sabar. Hayang nyaho kana kaayaan nu jadi bapana. Mama ajengan memeh ngajawab rumeng hapeula. Geus kitu pok cumarita anca nake. Ari jarum nama kumama teh bisa dikaluarkeun. Untung sakitu oge Allah nang tayungan keneh karamah hidup. Beh dieuna kakuatan ramah hidup teh cukup kuat. Alhamdulillah ramah hidup bisa katulungan. Syariatna kumama pribadi, tapi hakikatna mah pitulung Allah eta teh kate. Cek mama ajengan ngarigereugkeun hate kulawarga mamaku. Pikeun mama ajengan galung muji oge sabenerna kana kakuatan atawa daya tahan mamaku anu kacida kuat. Sok padahal racun-racun nu nyaliara dina sakujur awak mamaku teh kacida pisan atuh. Racun-racun nu ngabahayakeun. Samalah mah apan bandara ge nu kawilang luhung ilmu geuning nepikeun ka perlaya akibat kakeunaan ku jarum racun nu kaluar tina keris minggu barada. Biasa saya deui pun lanceuk teh mama.
buku tumanya bari neuteup ka mama ajeng. Ari dina hal ieu mah mama mah teu bisa mastikeun ngan urang sami-sami ngadua bae ka Allah. Muga-muga kikubu bisa cager deui sabihara-bihari. Mama ajengan teu tiasa mastiki sajongjongan mas sarerea kaya nu nyarita. Ukur ting haruleng bangun beakeun pi omong. Teu lila pok mama ajengan galung cumarita deui. Ieu teh sabenerna mah air racun anu sumaramah kana jajantung mah kumaha teh geus bisa dikaluarkeun. Hartina mah teu anyog getih teh nu kana jajantung. Getih-getih nu kana jajantung teh memang kacampuran racun. Ngan hanya kal mama teu bisa ngaluarkeun racun nu nyaliara dina sakujur awak iku. Anu nyaliara dina jalan getih. Rumasa mama teh teu bisa ngaluarkeunana. Ngan mama ukur bisa nyegah sangkan eta racun teh teu nepi kana jajantung. Tak kitu sabenerna mah cek mama ajengan terus terang ngeunaan kaayaan mama kudu. Padahal para mitra getih anu jalan teh lebetna kana jantung sadayana ge ieu parawargi. Sigana aya obat sanes sorenya ieu mama ajengan. Santana Santini oge ibuku silih reret tuluy nareutut ka mama ajengan pok santana teh tumanya. Janten kumaha tu mama boa pun bapa teh santana teh nuluykeun deui caritaanana. Kumaha tu mama? Na kedah kumaha carana sareng kedah kunaon ngalanongan pun bapa supados tiasa sae deui mama. Mangga tu mama geura saurkeun ka abdi. Abdi sayagi kanggo milarian eta lanong. Sok sanaos ka mana wae oge mama. Cek Santini. Linuh ku hariwang lantaran sieun nu jadi bapa. Tuluy ngemasi pati ku racun nu kacida cenah para mitra sadaya. Kacida kuatna. Hanya kalno dina hal ieu mah mama teh poekeun. Teu apa kudu kunaon pikeun ngubaran tuang rama sangkan cager deui. Mama mah rumasa poekeun ieu teh. Cek mama ajengan galung teu mere jawaban nu pasti. Ngaso heula para mitra anu mulia. Ngaso. Para wargi anu mulia, sabada mama ajengan galung cumarios kitu atuh santana rumahu. Aduh, udah kumaha tuh mama? Santini pon kitu kene. Mama, tulungan atuh pun bapa mama, omas mama. Sinawatos ka abdi mama tulungan. Santini melas-melis. Da puguh ngarasa hariwang kudu jadi bapa. Mama ajengan galung ngahuleng. Da puguh dirina oge teu aya kanyaho. Teu nyaho naha kudu kunaon pikeun piubareun mamaku. Sangkan bebas tina racun nu nyaliara nujeun dina jalan getih sakujur awak mamaku. Da puguh tadi sabenerna mah geus sababaraha tareka. Mama ajengan dijalankeun pikeun ngaluarkeun sakabeh racun nu aya di naraga mamaku. Tapi tetela tersa ajengan galung teu bisa meruhkeun racun nu nyaliara dina jalan getih mamaku. Mama ajengan ukur bisa nahan sangkan ulah nepi ka kana jantung. Hari eta leungeun Santini kunaon dibengker. Mama ajengan tumanya lantaran karek sidik leungeun kenca Santini dibengker. Ieu teh mama tadi waktu sabade ka dieu dicargat ku balad-balad Basuntama mama. Derwe janten kaributan. Ugi ka Santini pun adi katuri. Mung alhamdulillah abdi sareng Santini tiasa ngungkulan eta opat jalmi mama. Cek santana nerangkeun sacara cinta. Ngan saukur kitu mama ajengan galung bari ungut-ungutan.
Lami mama ajengan galung neraskeun deui cumarios Kisunta teh taya euih-euihna anger wae ngalajur nafsu ngumar amat kajahatan teh tetep we digugulu cek mama ajengan galung ieu teh otong no rumasa mama teh teu bisa merukeun sakabeh racun nu nyaliara dina sakujur getih tuang rama mama ukur bisa nyegah sangkan racun teh tetuluy kana jajan tu nganyatang tu kituna teh moal kuat lila dalila maracun teh bahkan rekam kamana-mana cek mama ajengan galung bangun ngahro janten kumaha atuh mama santana tumanya meh bareng jeung santina mama mugi mama kersa nulungan kapun lancek mama ibu kubu bangun anu kasieun bangun kasieunan kalengitan ku mamaku sedengkeun mama ajengan galung ukur ngahuleng bangun ukur bingung lantaran nyata ku perkiraan mama ajengan galung yen eta racun bakal nepi kana puncaknya atuh nerekab dina waktu 40 poe kahari nu ngandung harti lamun dina waktu 40 poe tacan kene bisa manggihan pikeun piubareun mamaku ngandung harti umur mamaku bakal tamat mulih ka jati mulang ka asal sedengkeun apan piubareunna teh tacan kapikir naha kudu kumaha jeung kunaon da puguh ieu mah lain racun biasa mama ajengan galung ngahuleng bangun keur mikir anu pohara teulila tuluy eunteut paneutupna ka ibu kubu dipapai ka santana jeung santina geus kitu pok mama ajengan galung cumari ayeuna mah kieu bae engke peuting mama deuk menekung nedapa nuhun nedapi tuduh ka Allah urang manuhun ka Allah nedapi tuduh sangkan kudu kunaon pikeun piubareun mamaku sugan jeung sugan aya jalan oh mat hidup kudu ngabantu ka mama ngadua ka Allah nu mudah-mudahan aya pitulung ti Allah sok sanajan Allah maparin pitulung ceuk paribasana ku hal-hal anu memang pikiraneun pikeun urang mama ajengan galung nyieun hiji kaputusan anu dina peutingna mama ajengan galung sabada salat isya tuluy wiridan sarta ngadua nu maksud menta pituduh sangkan dibere pituduh pikeun piubareun mamaku nu kakeunaan ku jarum racun meh tilu parapat peuting mamaku wiridan nu akhirna waktu mama galung dina sarena teh mama galung menang pituduh yen cenah pikeun piubareun mamaku teh taya deui iwa ti kudu ku kembang pancawarna nu aya di sumur Rancakadu ngaso heula para mitra anu mulya ngaso heula ngaso para mitra kaum dangu atuh para wargi sadaya sabada mama ajengan galung kenging impenan ngarupakeun ilapat kudu kumaha cenah ngalanongan mamaku Arya diparangin nu kakeunaan ku jarum racun disebatkeun kudu ku kembang pancawarna anu ayana di Rancakadu enjingna mama ajengan galung teh ngabejakeun eta pituduh dina impenan uguh santana jeung santini oge ibuku meningah haruleng lantaran bet asa kakarang adeng aya kembang pancawarna nu aya di sumur Rancakadu tiluanana silih reret tuluy nareuteut ka mama ajengan galung keke mama abdi mah bet asa nemeng nguping nami kembang pancawarna teh
Nakumaha rupina eta kembang teh mama sareng di mana ayana nu kasebat sumuran Cakadu teh abdi masih terang mama santana tumanya bari neuteup ka mama ajengan Galuh sumuhun mama abdi ge dugi ka ayeuna pet asana mireng kembang anu namina Pancawarna teh ama di buku Mairan puguh sarua kakaranga denge ngaran eta kembang nu ngaran Pancawarna tong boroning hidup dalah mama sorangan ge karek ngadenge ngaran eta kembang teh tapi ari perkara sumuran Cakadu mama teh asa-asa kungsi ngadenge ngaduka di mana tempat nama da mama teu kungsi nyaho kana eta tempat ngan ai kana ngaran mama teh kungsi ngadenge ceuk mama ajengan Galuh mata keradahan heul kasarere nya upami leres mah eta nu kasebat kembang Pancawarna mama turta kangge pilandungeun ama abdi sayagi kangge milarianana mama sok sanaos kasebat sumuran Cakadu teh teu acan terang naha ayana di mana nanging abdi bade milarian mama abdi bade tataros ceuk ma santana pinukusuma abdi ge sami mama abdi bade miyos kanggo milarian eta kembang sareng moal wakawangsu sajajan abdi hasil nu dimaksad mama santini teu weleh sumanget jeung sarua jeung lanceuk syukur atuh aya kabela kana judi kolot mah amat bungah ngadengina ngan kahade hal ieu teh ngan saukur dibere waktu nepi ka 40 poe lilana kakuatan bapa hidup teh ngan saukur 40 poe kudu gancang kapanggih ubarna waktosna se sakunyere pegat simpai paturai patepangdeung wilujeng kantun bae mangga permen